Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome channel saya Lukman Tumbang. Bersama teman saya Radea, kita akan bercanda dalam bahasa Sunda. Hodor. Nu ngaranna tina engna pasti ngeuna tonton kemana naon bejakeun. Ngopi tah. Ngopi sok oyok pola tuh ngopi. Udah hari muda Oh baik kurang. Sok Ngopi nu kieu ngopi teh. tah ngopi. Kala teu ngeuna euy. Tapi rokona asalnya. Ngeuna. Kopi nang ngeuna kali deh. Aduh iya iya. Tah jadi ngarom. Contohan kurang. Contohan. Kakaknya kok kencanya. Aduh, benar nikmat. Ngorong kan. Nah, Jadi naon? ngerek. Sama bagian mana yang ngerek wae mah? Gawe ngerek. Aib eta mah aib. Kebejaan we ieu mah kamani. Bersipan dengan hirup mah. Tong asa aing pangbogaan. Di dunia boga aing. Di harta boga aing. Di duit boga aing. Di tanah boga aing. Pancet tanah ge aya ucapanna. Iya ge pasti bakal dilakukan ku aing. Hirup asal dina tanah bolang karena kuburan. Baca. Kuburan. Salah. Aduh. Elesima aing kan. Asal dina tanah bolang karena Kubur. bolang kana tanah eta tanah ge loba di dieu. Ini udah pakai kana tanah dalain sireum atuh. Ini sireum balik deui ka tanah cacing balik ka tanah. Oh kayaknya udah kucing turun naon heula. Yang mending heula atuh. Teh maneh heula. Teu panjang lagi sampai turun di imah. Mending heula mun can mending mau lokat turun ka urang. Era teman gitu teman lokat turun. Tapi kucing taramani teh. Berarti anu jelema nulis ya taramani nya. Loh, kucing laluis kucing oge. Tapi loba kutu nah. Lu bener mah. Kucing turun teh lain mandi heula. Lain dilipan heula. Naik heula. Anu bener mah kucing turun naon heula. Pate. Yang apa? Naon? Yang naik heula teh itu. Mau urusan naik sih teh. Namun kucing teh naik da malah turun cicing. Mun kau jangan anu kucing keterekel naik kan pasti bakal turun tuh mau turun deui mah hujanan meureunna berarti nanda lah Naik. benar itu bodoh Nah, urangeun ka mana? orang bisa Asli eta asli. Tukang naon nu eran. Kang ojai Naon tukang ojai sih teh. pan nyumput wae karena cai ngalalap katingali mana jelema mana eraeun eta teh aya ngalalap ngalalap aya tukang naon apa Tukang bilik sih teh. tahu tukang bilik Tuh kan mau bilik sakit ketak ketutupan banget teh eraeun eta teh. lamun bilik na ngapung kumaha pan katingali bawa angin ge Oh, ya mau bilik nang geus geus payu kumaha. itu mikirna lain tukang bilik kira tukang ojai ngalalap tapi ka tengah bol deui berarti Ayo. Kurang biru nih.
Iya. Sok mana ya? Udah orang mah apa? Sombong amat. Kalau bedanya, guys. Tukang naon nu jajengkean. Tukang dagang jajengkean berapa kudu cingkeun sih. Ai. Tukang naon soal. Tang senam lah. Naon sok tukang senam kumaha? Tang senam. Wah, orang jalan-jalan depan. Ningali anu senam. Jadi enggak dikian gini. Dikian gini. Bacot. Sok. Ai, naon? Ya tukang teuing. Tukang teuing. Lu pan mana lagi kan lu kalau jangan wayang. Wayang mah dari yuk ieu poho. Lu lah, dia lagi naon terbang tadi itu. Mun pang tukangna yang nilai nu hareup pan dia jengkean kita tingali. Ih, kita pikir kadinya. Ai teh. Kamu kumaha ieu? Keperuntungan sudah ada ya doi aku tapi sak gedung. Nya. Maraya berago sakedapnya masih teramai itu. Oh. Nah, orang pada insya Allah bisa, gitu, insya Allah. Cuma ngajang juga dosa ada gitu. Bacot. Susunan nu panjang. Sih, susu panjang. Susu mana lagi nares-ner. Aduh, oh panjang semua. Susu naon? Apa orang sok esmen apa? Susunan itu panjang dari itu. Kena susu jadi bau sih. Susu kan bau aja. Ya mari itu dengan di mana? Susukan mah. Aduh, Enak mesti dipanggal di saeur akibatnya non banjir. Ayo raus hujan. Susukan di pananggal banjir karuang itu. lu susukan itu nya. Oh, susu panjang. Bener ini. Susukan mah bau. Aja kita mau bodor bisa bodor. Nah, nanya deui ieu. Kami sok salat. Insyaallah. Insyaallah sok. Tapi insyaallah orang mah masih ke kasarean. Lah eta mah urang Nah, insyaallah. Karena oge pak aya ngajanjikeun we sen dosa. Benar teh. Kembali lagi kah? Kalau iya mau lah sama model pertanyaan. Kami sok salat. Tapi bodor. Tapi bodor ada bodor lah sedetik gitu. Mudah-mudahan bodornya bisa ngehibur. Maraya YouTube. Jadi bodor kalau ya rata nih. Panas salat. Apal lu sekadang bedug kan. Tah, orang teh namanya nakol bedug sok baraha warna. Nakol bedug sabaraha warna. Mau nyanyi mah aya 5 warna. Kalau nyanyi sih teh. Nakol bedug sabaraha warna. Mejiku hibini. 7 aja. Oh, 7. Mejiku hibini. Lain yang astagfirullah. Lain. Kawarna. Lain. Lu lupa sawarna tina kulit lagi warna kopi hungkul sia teh. Bedug kopi panakolna teh dicit. Ya, mau dicet kumaha? Berhawarna. Ayo cek mana sabangna? Ya tilu itu. Nah, tilu aja. Ya kan udah kena kalau di jero, ya tilu warna tuh. Bodor aja, bodor eta Pikiran bodor. Deui eta. Eueuh. Nah, dia orang tutup ya tuh acara nanya. Sakitu we. Disimkuring. Mudah-mudahan biasa ngehibur menonton di YouTube. Penghilap di subscribe. Nah, Subrek. subrek di subscribe, like, komen, dukung channel kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.